lamun hayang boga anak nu soleh tenden di perjalanan orang soleh atuh. Bagi eta anak ulah kabeh ngagiuk ka sakola bae. Isuk-isuk alet-aletan alabatan kuntul abring-abringan. Lulus di sekolah 600 orang nu ka pondok paling aya opatan. Eta ge nu naon? Nu teu naek. Loba nu blot di kapondokeun tolol dia nyiksa kiai doang. Anak loba umum bangga, alhamdulillah cenah ji, anak teteh mah ieu kuari menang BH siwa cenah. Batur ge beasiswa. Alhamdulillah cenah anak teteh mah janu ka hiji la kuari cenah alhamdulillah mana jeung geus sarjana 3 S3 jak kuari cenah. Alhamdulillah kuari geus gawe di Cilegon di percetakan horeng itak bata. Nu kadua mah cenah S2 alhamdulillah kuari geus gawe ka di kamari cenah di Serang di kalistrikan jak kamari ge kasetrum. Atuh hade dia teu modar. Ada anak nu katilu mah cenah SH sarjana hukum jak kamari balik di penjara. Geus maling kotok meureun. Ari ieu nu kaopat tah justru ieu nu kaopat maka kabingung. Aya kitu nya otakna belet, idiot, ceulina torek, ngomongna sebedug sakali, jelemana ngacah bae, irungna lehoan bae, ceulina congean. Laju tah eta mah ku kakak deuk dikapondokeun bae. Tolol dia nyiksa kiai geblek. Aing bage nu otak normal ieu ngaji gati eta deui jelema sesa. Geblek sia. Cing Bu, Pak Malikir. Maaf. Ndek nanya kula ieu ka urang dieu. Ieu di Panyaungan atau di Gulusur, Baji? Ieu di dieu nan lembur ngaranna? Panyaungan. Ieu di Panyaungan lamun lebae nu paeh. Coba ya jawab dia. Loba di kuburan tak urang dinya na loba di masjid. Jujur, bohong dia burut. Dia loba di kuburan, ka masjid ke loba dang onang teu lemur batur. Loba di kuburan, loba nama kau mun mengoror. Kunaon kaciri bab nyalatkeun bete begug. Ulah jauh-jauh ka. Ayo coba. Palikir ku kabehan. Lamun urang dia nu mondok doraka dia ka tukang toge-togena. Ai gagabah pajarna meureun. Sok hadirin sadaya. Punten 5 tahun ke depan eueuh nu belajar agama urang dia. Aya nu paeh budak sakola moal begugeun man dia nu modar moal tek ceuli aing. Bener tante? Hayo gerak. Coba ayeuna. Kabeneran panguluna paeh tukang mandian. Dah cenah kumaha pangulu tukang mandi nu paeh paeh kuari. Laju kumaha cenah mandian teu nyaho cenah engke teu bisa. Laju kumaha cenah geus urang asal beus bae kerabakeun bae geus. Brus bae ka kobak. Eta mayit keur kelepekan ngap aing cek mayit cenah. Eta mayit atuh hirup deui eta mayit. Dulur, teu mustahil model kitu. Lamun urang dieu pala hadirin sadaya. Urang Panyaungan lamun kudu lalawara karena belajar agama. Dasarna ge ulah jadi kiai kabeh. Bisi berebut berkat. Kiai na kudu aya, ustad na kudu aya, RT na kudu aya, lurah na kudu aya, camat na kudu aya, bupati na kudu aya, DPR na kudu aya, geblek-geblek ge. Leus teuing manehna nu geblek urang nu ulah. Bener gitu bener? Atuh ja eta. Pan punten makana ibu kuring sering ngomong di hadapan pejabat. Bagi itu ke pejabat. Mun urang dia per RT nu sakola, awas ya Pak RT, Pak Lurah. Mun urang dia aya nu sakola 30-an, kami minta ti rombongan santri, nu mah santri nu loba-lobaan 3-an behelanan. Leuwih heula diomong. Sanu mimpin doa, sanu mimpin ngimaman, sanu ngurus ieu itu. Ka mana nanyakeun barang halal? Kumaha endek ngeusi imah, kumaha endek ngeusi masjid, sanu ngimaman salat, sanu khotbah. Kaharti ku mamang atuh jaeta Islam teu fanatik silakan nu jadi guru SD terus nu SMP terus berkiprah di relnya masing-masing asal tujuanna li'i'lai kalimatillah kasama barang-barang kanggo ngagungkeun agama Allah. Ai urang sok berat sabelah SD isuk-isuk eta budak leutik tenang ngaranna
TK diantarkan ku indungna jam 7 indungna nu sekolah balik jam 10 salakina mabok jak kejo can asak. SD diantarkan SMP bareng indungna ikut ngilu ke sekolahan didaftarkan diantarkan dulur hadirin sadaya. SMK diantarkan tapi kudan lebat tas maghrib anak belajar maca Quran tangkorak indung bapana ngajar dog bae dikamanakeun polo dia model gitu dibebek peuting mah koeng budak di haram jadah ulah sok berat sabelah tahiru Pak